Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh, Damang. Alhamdulillah kok cager, alhamdulillah. Kayak Ustad tuh. Oh, di Dieng itu Ya, Ustaz Ustad di Dieng. gunung ini mah. Alhamdulillah cepet. Damang sadayana. Cager, waduh. Alhamdulillah. Banyak cekring duit. Pas biasa Tos lumrah. umum Dina kayaan resesi deui nya. Dalam raka orang teu baroga duit teh orang dihibur orang teh. Oh, Dihibur lain ku dihibur teu parugu. Tapi dihibur ku pangeling-eling dina hate sangkan jadi semangat urang hirup. Cik kumaha tuh? Sakan semangat kuring da ye. Kan semangat mah boga duit. Ah cantang tuh Oh bos. gitu. Orang boga duit tapi teu bisa dipake karena naon? Maksudna Loba kitu teh. nya kumaha tah? Urang teh boga duitnya. Ari hatena teh bisa dipake. Oh, Maksudna dek pake naon da lieur sok maneh loba duit dek da lieur pasti ide deh naon wae. kan aya pot boga duit tapi teu meunang meuli ieu teu meunang ieu karena penyakit. Kalau baru gitu mah. Aya nu kitu teh anu diharapkeun ku Allah. Ya. Anu urang teh neangan keduka dieu lain karena Allahna. Pek duit mah aya tapi tong dikumaha lieur. Oh. Alah tapi teu bisa diopi ya karena naon. Urang bae alah saeutik bisa di opi. Dahareun loba tapi nyeri huntu nya. Tuh nambah urang boga dahareun nu ngeuna. Nya. Di kabitaeun tapi urang teu bisa ngadahar ku sapan linu huntu kabeh. Lebar. Mending kana linu tapi eueuh dahareun. Aya nu boga duit sabumi salangit po tapi baot deh. Amun najis. Dia harayang deh. Kalah duit sing loba paeh. Kerawan atuh urang teh. Tapi buat para roho aja poceng kana paeh teh nya. Ngalah duitnya terus. Kan kusok di pohon ku sabab konikmatan. Konikmatan semua. Nya senang ku paling senang karena barokah dan senang semuanya. Gitu. Anu digugulung ku hawa nafsu. Tapi lamun digugulung ku imanan mah meureun urang teh. Mau di naon mau dicengcem wae duit teh amal bikeun kan teu boga bener teu kaparengan urang teu bararoga barikeun ka urangnya da kitu di baleungan teh Bapak teh kan sebenarnya nu diomongkeun teh masalah rezekinya ieu teh. Tapi kan orang mah pada berpikiran bahwa rezeki teh duit kan eta teh ngasukur otakna sabeula. Aya rezeki teh ye sehat selamat nya bener potnya urang teh bisa seuri da rezeki. Karena orang teh loba duit tapi duit bisa seri-seri acan. Nya. Anu kapanyakitan ya bos. Nya. Geus setruk. Bisa seri-seri acan. Naon benernya eta mata urang teh rezeki teh di Allah nu paling gede mah rezeki teh nyaeta sehat. Bener nya potnya. Pang mahal-mahalna sehat tapi kadang-kadang sehatnya sok dimomorekeun. Nya, geus sehat pake maboknya deh. Terus dipake cicing, pakai ngalamun. Naon sih? ngalamun sakedap. Zaman mah kamarina Sakedap 2 jam setengah wae mah. Kageula itu kudu buka heula urang teh. Teu kudu pot bubukan na hate we urang mah mah ka Allah na urang mah bener buka mah. Jadi istilahna kieu cek gusi ge kanikmatan nu sajadi teh nyata nu utama geus puguh kanikmatan anu hakikat mah nya nikmat iman Islam. Tah urang teh nikmat naon nu dibere ku Allah teh nikmat sehat, nikmatna urang bisa ngarenghap, nikmatna urang cageun bisa dahar nya kanikmatan rezeki duit mah teh mah sabagian. Jadi duit mah lain keperluan utama. Lain. Tapi pan sekarang diusuk dibeli ku duit. Nah, tapi walaupun kebutuhan naon teu sakabeh kebutuhan kudu ku duit. Kenapa cerita dirinya meureun? Naon teh? Mada jelema nu ngalamun ulang lagi. Pada pas aja mamajikan. Diberi duit ku maneh. Kan ngambak cenah. Lain. Jadi ternyata geuningan urang ributan kudu ku duit wae. Bener potnya. Duit mah aya. Tapi mahnya teh bisa ngajak pamajikan ku siapa saya. Tapi sebenarnya mah nikmat anu utama cager. Sehatnya sehat bang mahal ada teh ya bisa digawe ka duka dari sehat mah jadi jelema nu teu ngalarti nu bararodonya kasehatan aya dipake teh balik ya eta nu bahaya mah ku Allah geus dibere sehat jasmani rohani disalahgunakeun
pakai nginyum-nginyum. Ah. Padahal sehat jadi gering. Da eta matakna kadu Nauzubillah. bentar heula. Hmm. Engke geus urang overdosis, gering, rek salat teu bisa. Nya teu bisa cengkat-cengkat acan ku sabab naon ngamomorekeun kasehatan ti Gusti anu Maha Suci. Apa tadi pertanyaannya ya? Sok naon? Kan jeung Allah lamun masalah urusan beuteung ku kami geus diurus eta kudu eta gitu. Tah maksud tidinya teh kan kadang aya jelema teh kadang anu lapar atau kumaha maksudna tah? Ya, kieu hirup teh nya. Sagala lagi dibulak-baliki urang kudu boga etika jeung adab sapopoe. Urang teh ku Allah geus dibere rezeki. Heeh. Anggap keur maneh kumar. Ya. Tapi maneh teh duitnya dititipkeun anggap ti guru atawa ti dieng. Kusabab maneh teh kalakuan bika sabeuleun ka si dieng. Da moal dibere ku si dieng oge padahal teh dititipkeun da rezeki ti si dieng. Ketika rek mere mung naon ka aing goreng patut padahal cek Allah Bener nyapatnya. rezeki maneh aya di ditu matak tetep orang sebagai ka makhluk sing harade ka sawe oge. Ya. Urang teh ulah goreng kanu teu boga, ulah goreng kanu boga. Kudu urang mah sarua sajajar. Sing hade kalakuan urang pikaresepen batur ngaran naon rezeki ngalir. Kumaha si bos kan cicing di imah rokok kan numpuk. Naon ku kalakuan. Ngahajan rek mere rokok ti diengnya. Ini sedih gini rokok. Bener gitu hirup teh. Matak cingan cek Gusti urusan dunia mah urusan dahareun mah kuring nanggung teh bener. Tapi nabut nepi ka urang tanya ka diri maneh. Kelakuan urang. Tah, matak cek Allah keneh turun maneh ka alam dunia teh sing harade maneh jeung sasama ngalah mareh teh pinu barokah. Matak bener can kalimatna cek Nabi lamun urang ngalobakeun silaturahim maka loba rezeki. Bener teh. Oh, japatnya. Oh, Panjang urang. umur. Heeh, panjang umur teh berarti urang panjang umur ribuan tahun lain geus paeh oge diingat. Kenang kehadeanana. Lain nambahan usianya. Lain. Nggak bisa gedetil jadi 7 Moal, geus modal mah modal. Kecuali kehendak Allah. Nah, kecuali cek Ali panjang umurna ku Allah. Ari masa panjang umur secara harfiah hakikat agama nama eta. namana dikenal. Pada kanjeng Nabi Mikailna kan urang mah tetep panjang kanjeng Nabi. Bener, Tapi Potnya. nahan namina masih kena harum eta. Kusabab naon uswatun hasanah. Boga suri tauladan hade contohan keur urang. Ya. Matak dipikarindu kanjeng Nabi mah. Jeung maneh kumaha geus paeh teh paeh we. Paeh ketahuan. Tah aya oge cenah. Anu hirup geus jadi mayit. Ya. Kumaha teh? Anu teu mere manfaat ka badur malah jadi nyilakakeun ka badur. Ya. Hirup nyawa nama Oh. jag awak nama tapi naha batur arem bumi hareupan manehna. Berarti naon? Berarti eta jelema teh geus pikasebeulun. Atau ditarutup gitu ya. Tara disebut mayit nih hidup teh. Ngajung jurigan, bos. Kajung jurigan. Arek datang ka dieu keblang pando paeh teh. Akhirna naon? Paeh sagalana pegat rezekina, pegat kahirupan. Nauzubillah, bos. Nu jadi penyakit naon jadi bakal beumber sa turunanana. Ya. Kusabab seorang pamimpinna sebagai lalaki urang geus dipika goreng ku batur, geus dipika dipikaresep ku batur, pegat we kabeh rezekina. Astagfirullahaladzim. Kusabab mah kelakuan urang matak marane sing harade sia teh. Benar. Kan tadi tentang masalah umumnya, tentang masalah rezeki, pas gitu lah ya. Nah, Kang Ustad mah atau ulama mah beda deui cenah rezekina cek ku Allah mah erek ti kiri ti kanan ti mana ge. Kumaha bos? Ya alhamdulillah, bos. Ya. Oh. Cicing di imah datang kan dari langit teh. Maksudnya langitnya kieu lain gublok di langit lain sia teh. Luas, bos ya. Ya. Tapi disimpan di Allah kahadeana keur ka jalma-jalma ditunjuk ke tas maneh keberenya guru maneh bere ditanam dina hate teh. Tapi nah Ustad ayeuna mah bareda tuh. Tah tanya ka dina berarti lain ustad. Da ustad nu sajati mah miharep lagi wadi ka Gustina. Kan boga ilmuna pek kumarne amalkeun sahade-hadena. Tong mikirana naon sing ikhlas lillahi taala. Cek Allah kek ti kuring rezeki mah. Lain berarti ti Allah gubrak keur maneh lain. Tapi Allah nunjuk saha wae nu aya di kutubna, nu aya di manana sing inget maneh nu kana ngaranna ieu. Kan gitu. Bare teh bogoh ngasuh aya teh urang dibere nah di beti saya gede-gede teh. Allah teh ingetan pada urang teh wawuh. Ya, tapi secara hakikat Allah mah maha wawuh ka sawae oge. Da Allah menciptakeunana. Ya. Jadi ustad teh dibagi dua, aya ustad su, ulama su jeung ulama anu warisatul anbiya, pewaris para nabi.
ari pewaris para nabi mah ye ustadna teh nu ikhlas demi harap nanaon lintang ti kariduan Gusti. Hesenya memang gitu. Ese siga aing. Oh, yang udah diundang heula. Urang kan teu miharap. Bener Pak. Lain ketang ulama lain. Nu penting jalankeun cek Rasul kan amal ke walaupun saayat. Eta ge disebut ustad sabarna mah. Ustad yang kudu dikopeah wae, lain disorban wae, lain di masjid wae lain. Tapi ngaran ustad teh nu bisa nyontoan kahadean keur saradea. Nu utama kabeh bisa jadi ustad. Ustad keur diri pribadi we atuh. Ngomean hadiri urang sing pikahadeun jadi manfaat keur batur. Eta keur keluarga, eta ustad keur salaki di pamajikanna jeung anakna. Iya bener Pak. Macam mampu berarti ustad keur diri sorangan. Ya. Nya guruan urang teh ku sorangan. Ye panon keur naon fungsina, ceuli keur naon fungsina. Carekan ku Carekan sorangan. ku sorangan. Ari sia tolol di kumar. Ku sorangan sade. Degungkeun ku sorangannya. Dalam mani carekan ku si dieng mane amak. Tapi mun dicarekan ku sorangan mana teh ieu kumar. Kasep. Goblok. Kasepeun gitu kan. Sia teh roba-roba sia teh sadar sia teh gitu. Nama datengeun ari ku guru sebut sia teh sadar kehen. Bener Pak. Balik teh memang kaharti tapi baik ini Ceuring. Aku sorangan mana bawa Bener Pak. geus carekan bukan cara yang nah Bener Pak. nah geus nyarekan diri sorangan gitu Obat terhujan. kayang mah Lain Pak. Sadaya geus carekan ku sorangan akhirnya teh eling-eling. berarti goblok berarti terkena ikhlas ya menyarekan Bener paksa Bener Pak. cik ikhlas Kan pertama ge kepaksa heula. ya keur sorangan mau kapaksa sia teh dan bisa ngalingan diri sorangan jadi ngalingan diri sorangan kepura-puraan beda aja ku guru papadan muhun mangga insyaallah Manawi. katos manawi kelakuan goblok di teh da bung eta papan manaon sih menurut guru sangkan teh dari carekanana Oh, bener. mun Pak Kardos abdi nampi insyaallah abdi direskeun sifat abdi supaya guru mah tambak deui Lain gitu supaya ulah kapapanjangan ngapa gitu. jadi guru teh teu manjang saja mamatan moal 5 menit geus jeung dahar Kamu cek guru dibalikeun kumaha? kumaha maksudna Ya, naon dia bogeun bieu urang. loba poho deui paluang bisa teh ya matakna lamun maneh di papatahan teh ku guru teh geus siap man di hati bakal dicarekan ya jadi mun dicarekan tuh kan bener dicarekan gitu ieu mah nyen perlawanan wae aing boga alasan gitu nah alasan teh salah deh Misalnya pot kieu pot para pemimpin misalnya korupsi carekan ku sorangan ya. sorangan sia teh leungeun teh pake naon kehead eta itu bakal nuntut leungeun kudu kitu. maneh leungeun cek Allah teh ngomong Gusti abdi saksina abdi nyana artosna gitu. Cek suku abdi Gusti ieu nu ngalangkahna ge cek otak abdi Gusti nu ngaruh ideuna cek panon abdi ninggal artosna rek kumaha sia maneh matakna elingan ku diri sorangan sangkan maneh jadi eling bener matak lamun jelema nu ngelingan diri sorangan teu euleun-euleun anggar teu euy teu adeuh-adeuh kelakuan masih kitu goblok berarti ciri Lain goblok deui lain Ciri apa? naon? setan sih jadi goblok setan Alhamdulillah pot potnya. iya mun jelema mun ana manusia geus di papatahan di setan Alhamdulillah. ya Paten apa? paeh jelas paeh bangke malah teu manfaat kawaka keur batur keur di sorangan mah teu manfaat cicing Alhamdulillah. hatena jero urang kan matakna urang teh kudu eling Nah, pertanyaanna apa? oh Ame hate ame hirup terus kudu kumaha? berbuat baiklah kamu kepada siapapun termasuk ke diri orang sorangan omean orang teh kelakuan teh lobah tata ciri hayang hate hirup mah urang moal ngarasakeun batur teh boga lamun urang teu ngarasakeun heula ya maksudnya kieu urang teh jelema teh boga teu mampu syariat ulah sok urang teh sok loba kahayang sadar kana diri heueuh nya urang teh rumah jelema teh boga can boga urang teh sadar we bari urang ikhtiar gitu bari ngadoa ketika engke urang ku Allah dibari kabagjan nempo batur teu boga urang ngarasakeun bener aing baheula teu dahar 2 peuting batur ge berleuwih ti kitu nya urang teh mere tata cirinya ka dirina akhirnya jadi manfaat keur batur gitu bro Mantap we. Ustad teh Ustad. Ustad kula petong tak mun hayang jadi jelema nu soleh jeung solehah ya eta kelakuan deh gitu mata geningannya nu alus mah
mun urang geus rumah tangga teh kudu silih akur. Sakinah mawadah warahmah teh kudu nya. Lain cenah pot kieu nya. Loba anu ieu jelema nu jarari ustadah. Geuning cenah nu alus mah ustadah mah di imam ngajarna nya lain apang-apang dari tu ka dieu. Mun bener teh kumaha? Ya bos, sagala ge ustazah mah nu alus mah naon sebagai seorang istri anu satia. Anu nurut ka salakina. Eta ustazah. Ustazah keur saha? Keur salakina keur anakna. Nya bener. Samemeh ustazah rek kabatur matahan papatahan keluarga. Kalau badi ada bos. Nya Okong kabatur ceramah tapi di imah para sewa aja majikan. Goblok. Tapi kan meulina piringna piring ieu plastik. Heeh ayeuna imah loba nyeramahan batur tapi di imahna terawandis. Para saya jadi ustadah teh lain kudu liar ka ditu ka dieu nya. Ustazah mah cicing di tempatna nya bayuan tah salaki jeung anak. Di kaulaan disebutnya kaulaan nya ngaulaan da salaki nya anakna bari jeung dibimbing anakna nurut ka salakina kitu teh disebut ustazah. Ieu lain katangkap majelis taklim dikoar-koar ka hayang izin heula leuh meunang izin. Nya Kan urang teh same ceramah teh ieu same mulai mukadimah teh tanya heula tah ibu-ibu teh. Apa-apaan para ustadah tah sugan. Ya, dangukeun ieu para ustazah. Hormat. Sata acan urang ceramah teh ieu kade tah ibu-ibu teh majelis taklim da jamaah teh ditaros heula. Sangkan meunang barokah ti Gusti. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu nu haradi ka majelis taklim tos ari izin ka carogena. Kan kitu nama. Ai pak teh ustadah kitu minta izin. Sarwana. Tamatang kade biwir teh bakal jadi nuntut ke urang. Urang loba mematahan batur. Bari jeung urang teu bisa mematahan diri sorangan. Kade eta baru kan jadi ngeunah jadi ustad teh urang mah mung. Naon mung teh berkoar-koar ka batur mere papatah nu araus bari jeung diri urang masih omeaneun kan goreng patut. Alhamdulillah nya. Matak singan sebutkeun kanjeng Nabi mah Al-Qur'an berjalan naon. Kanjeng Nabi mah seueur praktekna alabatan ucapna. Ucap masa periogina tapi jadi manfaat ke balarea. Pertanyaan. Oh. Jadi ingat ya. Naon. Nya cenah Kan ulah kuping sia teh. air. Kuping. Kanjeng Nabi cenah. Kanjeng Nabi cenah. Saur Kangjeng Nabi. Oh, saurnya. Ceuk mah berarti mah can percaya. Oh, bener saur atuh. Saur Kangjeng Nabi Kangjeng dina Nabi. hadis. Dawuhan. Nitip dua nasihat ka ieu ka umatna. Hiji nyaeta nasihat berbicara, kedua nasihat diam. Nah, nasihat berbicara mah Al-Qur'an, nasihat diam mati Perbuatan. Mati teh perbuatan heula. Oh, kumaha tah maksudna? Maksudna kieu. Ye. Ari nu hirup teh. Tadi teh naon teh? Nasihat berbicara. Ada berbicara Al-Qur'an. Maksudnya Qur'annya naon? Lain urang qul huwallahu lain. Nasihat berbicara naon? Urang teh maca Qur'anna bae jeung telaah amalkeun eta Qur'an. Ya, bener teh dibaca hula kabeh bisa. Ya. Tapi berbicaralah melalui Al-Qur'an. Baca Al-Qur'anna telaah ikro. Oh ikro, Ya, baca. Baca teh telaah. Geus telaah amalkeun. Kunaon? Ku perbuatan. Nu kaduana paeh. Urang teh bakal paeh. Paeh sagalana. Lamun urang mun paeh ya, berarti kunaon urang? Ku amal. Tetap hirupnya dikenangnya potnya. Dia masih paeh dia saleh diam mana ge. Tapi mana hirup kadang kerek. Amal aya. Jadi diam teh paeh bener maut. Jadi ingatlah kepada kematian, cek Nabi teh kitu. Tah, lamun ingat kena kematian kudu kumaha orang selama hirup. Nah, berarti tadi maka berbicara berusahanya untuk sekuat tenaga berbuat kebaikan kan bakal paeh. Ya, dak. tapi ketika mati orang bakal hirup deui. Ta eta. Hirup urang ku amal soleh, ku amal perbuatan. Jadi urang dikenang. Walaupun ngaran jasad urang geus dikubur, ngaran mah tetap hirup. Aya hirupna nu alus goreng. Contoh, Kanjeng Nabi alus, hebat. Jadi uswatun hasanah ieu. Diomong-omong terus di sholawatan. Kalau baru ngomongkeun Abu Lahab,
Firaunnya heueuh. Namrud heueuh. bagi ceurik di akhirat deh. Naudzubillah heueuh. Aing diomongkeun we goreng Gusti, cek Gusti labok. Dabongan sorangan ngaku pangeran heuh. Lamun jadi aya ngaran nu alus ngaran nu diomong-omong. Matak dengan dina surat Al-Baqarah dina Al-Qur'an ge nu diomongkeun pasti sejarah Nabi Musa. Ya, soal cerita lagi loba. Nabi Musa mah kana Firaun da ye. Ya, jadi keur pangeling-eling urang teh matak berbicara teh lewat Al-Qur'an teh lain saukur maca. Tapi baca. Maca jeung baca beda. Baca teh telaah, ari maca sukur maca we kieu. Dilihat, diucap. Eta maca, ari baca mah dilihat, maca bari jeung baca. Naon maksudna eta di jero eta dimaksud. Gitu. Maca maneh jeung baca beda. Ya. Gitu. Maca mah syukur maca, ari baca mah penegasan telaah kumaneh. Dan ikro bacalah kan di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu pertama di gua Hiro teh kan eta. Ya. Jadi bacalah, sebutlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Segala urusan semua di sini gitu kan. Segala kejadian di dunia, segala kejadian di akhirat kan gitu. Kan. Jadi orang dia kudu benar-benar. Jadi benar dapatnya nikmat nupang hebat-hebatna nikmat kena iman Islam. Rizki nupang gede-gedena nya eta sehat. Ari salamet naon ta potah yang selamat tujuh akhirat kumaha potah? Salamet di akhirat mah maneh sing jaradi jalema makhluk anu manfaat maslahat. Keur ku Allahna jeung ku makhluk-makhluk Allah. Jadi hade ka Allahna, hade ka papada makhluk Allah. Jadi hablum minallah wa hablum minas syahadat. Ya, berarti bener syahadat teh sing bener-bener telah aku maneh sangka jadi eta syahadat anu sajati pibalikeun urang ke jaga lapangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, panutup obrolan tah aya kesan jeung pesan ke para miarsa tah pot pemirsa sadayana. Kalau mau dikepot penutup dieu tah para hadirin wal muslimat. Orang teh sebagai makhluk sing bisa ngelingan diri sorangan, perbaiki diri sorangan, saestuna memperbaiki dirinya eta bakal nguntungkeun ke diri orang sorangan. Eta jadikeun orang sebagai makhluk anu manfaat maslahat pikeun sadayana kalawan amin mudah-mudahan sagalana pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tak titip di kuring. Ya, ayo orang silih nasehatan, silih elingan, silih bantuan dina kebenaran, silih bela dina kebenaran. Sangkan urang pinanggih kabagjaan dunia akhirat. Tutup ku doa pot. Aya di doan mustajab lintang ti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.